Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Oke, salawat miwasalam mugi Allah tetap curahkan ka baginda alam yakni habibana wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hatur kasadayana para jamaah pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya kita mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dikuatkan iman dan Islam. Oke, jembar rizki, jembar manah dina raraga mieling ka Allah. Urang sadayana patepang deui pemirsa TV dina raraga ngaos, raraga ngadekitkeun diri ka Allah, dina raraga ngingetkeun deui rehna urang teh seueur kasalahan, seueur dosa, seueur hilap, oge mieling rehna urang teh moal salilana hirup aya di alam dunia. Urang kudu tetep eling rehna urang teh bakal balik ka tempat anu samestina urang aya anu tos disiapkeun ku Allah. Ku jalaran ridho Allah urang tiasa tiasa balik ka tempat anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, urang kamari tos ngabahas tentang masalah syarat sahna wudu gitu. Oge anu pertama deui urang tentang ngabahas babagian cai, oge bagian cai didu dibagi deui. Oge kamari tentang syarat sahna mandi, syarat sahna wudu. Urang teraskeun balag urang, hanca urang, bahasa babasan urang dina kitab Bayanul Arkan. Urang dina dinten ayeuna, dina waktos ayeuna, urang bakal ngabahas anu ngawajibkeun kana adus atawa mandi ya. Jadi urang dina dinten ayeuna ngabahas anu perkara naon bae anu kudu atawa katimpaan kana wajibna mandi atawa adus. Saur musannif dina ieu kitab Bayanul Arkan, ari anu ngawajibkeun kana adus atawa mandi eta aya genep perkara atawa sabab naon bae anu sakira-kira urang eta kudu mandi, mandina mandi wajib ya, sabab katimpaan ieu perkara genep urang diwajibkeun hukumna wajib mandi gitu. Niatna ke kapayun ka ayeuna kurang atau lebih ayeuna urang ibarat ku nama ayeuna niatna heula nya itu nawaitu rofal hadasil akbari anjamil badani fardolillahi ta'ala, atau lebih jelasnya make kapayun kapanggihan sabab ieu genep perkara ieu. Jadi niat nage sadaya nage beda-beda
gitu. Eta mah niat umumna lah, niat jinabah eta mah nu biasa kapanggih sering kapanggihna anu niat nu tadi mah gitu. Khususna eta nya sadayana sebenarna mah gitu. Ngan ieu aya genep perkara, sabab genep perkara ieu anu urang kakenaan hukumna wajib mandi gitu. Naon-naon bae cenah musonif atawa pengarang kitab anu genep perkara anu sehingga orang wajib mandi teh hiji ku sabab jima tanajan teu kaluar mani. Jima bersetubuh itu main bola lalaki jeung awewe jeung ti peuting tapi kenana ka jelema anu entos nikah. Jadi wayahna ieu ka para jamaah pemirsa TV ieu mah khususiyah kanggo jalma anu tos ngagaduhan istri, anu tos ngagaduhan pameget atawa suami. Kumaha cenah lamun anu kitu teh cenah anu tacan nikah geus ulah dibahas tah hukum. Ulah dibahas nu kitu mah ngalakukeun ge haram tah mah. Ieu mah ka jalma anu entos nikah jima bersetubuh antara laki-laki jeung awewe, laki jeung awewe ieu gitu. Kumaha jeung nu sajenis eta mah edan pokona menukos kitu mah. Itu gelok jeung menukos kitu mah. Mun ieu mah pan umum urang ngaranna lamun otakna sehat mah lalaki bogoh ka awewe, awewe bogoh ka lalaki. Itu ge lalaki nikahna jeung awewe, awewe nikahna jeung lalaki. Keseta anu nu ieu urang mah anu normal bae lah urang ieu mah ngabahas. Nu normal mah ngaranna gelok. Gitu tah anu kahiji nyata jima bersetubuh sanajan teu kaluar mani gitu. Aya gitu aya oh alam abge tapi buktina ye ku musonif ditulis mungkin bae kakenaan ka urang jima tapi teu kaluar mani gitu. Aya naudzubillah min dzalik ieu mah nya khususnya jalma anu lamun bahasa urang teh mandul cenanya. Kadang aya hasrat dina mah. Nah, hasratna mah aya gitu. Tapi kadang teu kaluar mani. Ceunah geus si abdi ge. Alhamdulillah abdi mah normal gitu. Nah, ieu kahiji anu sabab urang kakenaan wajib mandi nyaeta jima bersetubuh antara laki-laki jeung awewe atau awewe jeung lalaki. Sok senajan teu kaluar mani di mana bae waktu jeung iraha bae di mana bae tempatna itu eta jeung salaki jeung lalaki sareng awewe anu mahram anu tos diakadkeun ketika ngalakukeun jima di hotel tah sok senajan di hotel tapi jeung pamajikanna sareng suamina eta tetep kakenaan mandi wajib. Tuh cenah kami mah di hotel cenah lain di batu sarua bae eta mah. Rek di hotel kemana kita kira kakenaan eta urang ngalakukeun bersetubuhna jeung salaki urang atawa jeung pamajikan urang atau rek pamajikan nu kadua tah nu katilu geus mau ngomong dua katilu heula nya urang hiji ge geus disukuran bae. Tah urang kena kana wajib mandi. Gitu. Eta anu kahiji. Anu kadua cek musonif nyata kaluar mani sanajan teu jima. Ieu mah teu bersetubuh tapi kaluar mani itu. Khususnya seurna ka lalaki ieu mah. Ya seurna lalaki aya ngeun jarang. Seurna ieu mah ka lalaki gitu. Kusabab naon ngimpi gitu. Khususnya pemuda itu biasa kos ieu mah. Anu biasa nomeureun ka anu tos nikah mah biasana meureun anu LDR gitu. Anu lalakina di Jakarta awena di Bandung atau lalakina di Bandung awena di Rangkas gitu. Biasana kakenaana ku ngimpi gitu atawa ku ngahayal
tapi ulah pakai dihayalkeun kitu hayang-hayang ting boga pamajikan tinggal balik kumaha da kawin macan boga pamajikan kawin nikah kakara gitu ya kawin macan ayeun can ieu gitulah kumaha kitu teh cenah kitu teh enggas sakira-kira ieu mah gitu atuh nikah anu tos nikah kira-kira keur jauh balik itulah pakai ngalamun segala macam. Ieu mah ngimpi ku ngimpi. Ieu bisa kakenaan anu tos nikah atau anu taca nikah. Biasana ngimpi. Panaik geus balik merarasaan ge lain. Gitu. Taroskeun bak anu tos balik ieu mah. Ieu mah abi mah saur hukumna kos kitu. Jima eta kaluar mani sanajan teu jima. Ieu biasana seueurna kenana ka lalaki. Saur ngimpi atawa anu sanesna teu kaluar mani. Wajib kakenaan ku hukumna mandi wajib. Anu katilu caur musonib nyata maot atawa ninggal anu lain syahid ya. Nu ninggal ya ngan ieu mah lain nu ninggal anu wajib mandinya ngan kanu maot mah kanu hirupna anu wajib ngamandian sabab ieu wajib mandina jadi sabab teu bisaeun mandi pandian kuno hirup jadi kakenaan wajibna sanes kanu maotna tapi kanu hirupna tapi nu maotna Islam ieu mah urang teu ngabahas kana agama urang ieu mah teu ngabahas ka mana-mana kumaha cenah aya nu Kristen ninggal cenah kuno pandian bae atuh mangga di pandian mah ngeun teu wajib di pandian mau wajib ke ka jalma muslim nah anu maot aya bisi tetangga urang dulur urang saha urang gitu dal wajib dipandian gitu ya wajib dipandian eta kan kana hukumna wajib mandi ngan mandina di mandian wal maot mandi sorangan tapi aya waliullah anu mandi sorangan Syekh Soleh di Banten Syekh Soleh Gunung Santri kusamaina hirup di luhur gunung sorangan bae daya batur ninggal atuh tah mangagali kubur sorangan mandian sorangan ngapanan sorangan nguburkeun ke sorangan tong dipikir ku akal ieu mah hakikat Allah kakuasaan Allah ai urang mah jauh-jauheun wallahu alam teh anu mandian tapi insyaallah ya eta wajibna ka jalma nu hirup mandian mayit gitu. Dan mayitna atau mautna ninggalna lain ninggal syahid gitu. Contohna nu syahid ya seueur saperti zaman Rasulullah mah syahidna syahid akhirat sanes syahid dunya seueur syahidnya syahid dunya contohna naon syahid dunya nya anu ngalairkeun anu jeureubeuteung sareng nu sanesna ngeun ieu mah syahidna syahid akhirat keur peperangan ngalawan kafir atau non muslim perang sandena contohna orang di zaman Rasulullah belau aina mau sulah ngarep-ngarepeun perang ulah sampai Rasulullah ketika di akhir ketika Rasulullah di haji wada bahwa serehna urang mah ayeuna mah perangna lain jeung nu sanes deui tapi jeung diri sorangan nyaeta hawa nafsu urang isulah yang harap perang seperti zaman Rasulullah itu sauku Rasulullah lagi ketika terakhir zaman ketika mau terakhir ketika haji wada Rasulullah wasiat bahwa rehna nu dibakal ke alaman ku umat kaula saterusna bahwa saterusna aya leuwih perang anu leuwih besar ti perang Badar atau pang geusrat nu pang banyak pokoknya paling ngeri lah meureun lah lamun ngalaman teh mah eta cek Rasulullah aya nu leuwih dahsyat di jam ti perang Badar nyata merangan diri sendiri merangan awak sorangan nyata hawa nafsu nyata contohna mati syahid gitu ulah sampailah keluarga alaman di perang komo merangkeun perkara agama Rasulullah geus nginget-nginget ka urang gitu entah lagi orang ayeuna merangan awak sorangan merangan hawa nafsu urang gitu. Tahu Rasulullah ge kecik paribasa ketika terakhir eta urang dijadikeun umatan naon
ummatan wahidan, umat anu kuat gitu. Kuat orang alhamdulillah, orang mainnya tinggal naon ngalakonan naon parentah-parentah Rasulullah. Sok senajan ketika zaman setelah Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin tetap aya peperangan. Ayeuna mah alhamdulillah ulah sampailah perang antar agama deui. Urang kudu jadi contoh gitu. Urang umat Islam teh kudu jadi umatan rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, sebagai contoh umat anu damai, umat anu cinta damai, sehingga seueur anu masuk Islam teh ku sabab naon lain sieun, tapi naon ngerasa naon bangga, ngerasa ingin karena meningali urang teh ya patut dicintai. Oh Islam teh damai, Islam teh toleransi, sehingga mainna tiasa asup Islam lain ku sabab sieun. Mudah-mudahan salilana sampai yaumil kiamah. Anu katilu, anu kaopat saur musonib anu kenal karena kewajiban mandi nyata saat tiba saurang saatnya gitu, atau beres lah, beres head gitu, beresnya saat head cai na getih headna gitu. Orang mau biasanya saatnya ngan di bahasa orang bahasa umum lah, beres head gitu. Tahu guys, beres lah headna lah, biasa ai awe mah biasana geus paham nu kumaha sih ngaranna beres head ya. Ketika beres head gitu eta urang kena wajibna mandi nya. Beres head kena karena kewajiban mandi, berarti urang awewe khususna nu head ieu mah laki mantara head nyata wajib mandi. Anu kalima saur musonib tak selain head, anu kalima nyata nifas ya, nyata nifas ka awewe anu tos ngalahirkeun gitu ya. Biasana sanggeus ngalahirkeun panjang, biasa sok lila teh nutus boga istri manya ditungguan lila aya sampai 40 poe, aya sampai 60 poe itu nyata getih nifas, getihan wae terus etana teh gitu sampai 40 poe 60 poe. Ketika beres betang 40 poe 60 poe, bahkan Siti Fatimah mah ngan sakecerotan caritakeun bahwa Siti Fatimah ketika tos ngalahirkeun eta langsung bisa sholat, teu aya sahiji sholat pun nu katinggalan ku Siti Fatimah. Kabita amat nya tangan urang mah jauh urang mah paribasa rata-rata di urang 40 poe 60 poe gitu. Eta beres nifas eta urang kakenaan kana wajibna mandi. Anu kasabaraha anu kagenep saur musonib nyata ngajuru ya. Ieu seueur ieu hapunten ya sadayana ka awewe sok seueur ya anu komo anu sok males kana mandi mah nya santosna ngajuru teu mandi kebalah nunggu beres nifas. Ieu kalalaki nu gaduh istri elingkeun ka istrina ieu tos ngajur ketika brol anak, ketika orang anak dibersihan geus naon segala macam rada sehat ibarat awe sadaya mandian eta wajib mandi. Naon bisa mah sanggeusna eta tong nunggu poe 2 poe deui, terkadang aya sampai nunggu sampai 2 poe. Harita keneh poe eta keneh mandi di dia hukumna mandina wajib. Sama geus eta mah urang kadituna nifas lain geus teh kakenaan tos ngajuru deui urang dosa katanya komo sampai sapoe 2 poe kakara di pandian. Eta urang kakenaan dosa anu ketika brol ngajuru gitu. Tapi duka anu disesar atau di ngaran dioperasi teh terkadang kan duka. Mudah-mudahan urang ulah sampai ka tapi da duka teh apal kos kumaha tingkahna atau bisa langsung mandi ketika saberes dijahit teh atau ulah alam duka. Inti nama ketika brol orang ngajuru brolnya besok kenapa ngajuru belah ngalahirkeun lah santos ngalahirkeun mandi
biasana terus mandi teh keluar deui di ngaran teh bare nembe getih nipas ada 40 60 bahkan aya nu saminggu bahkan Siti Fatimah mah ngan sakecerotan itu ngalahirkeun itu langsung mandi Siti Fatimah terus mandi keluar deh sakecerot geus beres mandi di langsung bisa sholat dan arata kelebihan Siti Fatimah jadi anjeunna teuing pernah ninggalkeun sholat sawaktu pun dan pernah ninggalkeun sholat sawaktu aya urang sawaktu ninggalkeun sholat bahkan saling sering-seringna ya seueur ninggalkeun sholatna dari sholatna tuh urang kudu sampai kudu bangka itu lamun cek kita mah aya dina katerangan bahwa aya salat fardu teh lamun dina usaha mah eta modal. Salat fardu eta modal. Salat sunnah eta batina atau untungna. Terkadang jelema loba ngalaan bati bae modal teu boga. Pan bohong ngaranna. Artinya naon? Sunnah lobakeun sunnah tapi fardu loba ditinggalkeun. Eta kabiasaan urang. Sholat fardu lo berarti tinggalkan ketika jurung bekana taraweh paharup-harupan gitu lain kudu meunang ngeun modalan heula supaya boga batian sok sen urang teu boga modal henteu dagang henteu hayang boga untung tah jadi teh diudag-udag gitu moal beunangan seperti model gitulah bahwa orang cek paribasa fardu di luar tinggalkan sholat taraweh saujana jumlahna 20 rakaat yang witirna 3 atau diumuman di urang diudag-udag sampai paharep-harep heula-heula ka masjidna ge supaya naon hayang boga bati cenah sabab keur puasa atau ke Ramadan mana dan modal na heula atau lain modal nah heula modal dilakonan bakti bebenangan gitu ya tah sakali deui ya ieu perkara saur musannif dina kitab Bayanul Arkan ari anu kakenaan kana wajibna mandi nyaeta aya genep hiji sabab jima sok senajan teu kaluar mani kadua kaluar mani sok senajan teu jima katilu anu maot eta wajibna kanu hirup di pandian kaopat neta beres head anu kalima beres nipas anu kagenep neta sabab ngajuru ngalahirkeun tah eta perkara-perkara anu kena kana kawajiban mudah-mudahan santosna orang terang karena perkara-kara naon bae si anu kena anu kakenaan karena wajibna mandi mudah-mudahan isawabi kealaman kurang emang teh kabeh tapi keumuman dia laki jeung dia awewe pasti kena itu tina aya nu kena di lalaki aya nu kena di awewe aya nu kena di lalaki kena di awewe seperti head nipas ngajuru eta khususiyah kanggo awewe lalaki mah moal ngalama sakitu anu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum